salaki boga duit seurina ge buat balik deui sunyam senyum Masya Allah eta namun salakina ayeuna usaha di Jakarta di kota datang ka imah jauh kene geus katempo babawaan dompet kantong geus ka kiri jauh mah babawaan bawa kardus bawa tas geus digendol bae rek seusehangeun segala macam pan eta pamajikan jauh kene nempo salaki rebo babawaan dompet kantong geus sunyam senyum biasa tara di papa ge di hareup imah pan di papa begitu datang teh salakina assalamualaikum waalaikumsalam langsung bae pan dirawelkeun ka cium tangan pan kitu eta cek salakina teh sinarieun cium tangan ka aing nya geus lagi lebaran doang sarua deui salakina onohon ai baca kiai ge cenah eta lamun ayeuna cium tangan ka salaki eta dosa teh cenah haragakan dihampura ku Gusti Allah nu bener atuh langsung pan diramelkeun langsung pan dituntun dibawa ka jero imah ayo atuh cenah mangga cenah geura cali dikeprikan porsina ge dibersihan mangga cenah geura cali ieu eta kesang cenah mah digaracak kitu susutan disusutan pan eta sinarieun cenah nyusutan kesang sagala eta Kangjeng Nabi oge lamun kesangan sok disusutan ku istrina bahkan eta kesangna Kangjeng Nabi eta untuk masurang seungit lir alamatan minyak kasturi seungit bahkan eta kesang Kangjeng Nabi lamun ayeuna dielak ku istrina lamun kaluar kesang dikompreskeun ka jalma anu keur gering dikompreskeun ka jalma anu keur gering panas anu keur mulia eta cager di situ percaya coba salaki ibu ku ibu balik ke sawah maju terus begitu nya pan kesangan datang ka imah teh bari jeung leutak segala macam bau pan kesang keluar kesang ting kulutun coba jajal ku ibu bisa ku ibu merek gede ganjaranana istrina Kangjeng Rasul oge cenah sok usah Kangjeng Rasul kesangan bahkan eta cenah sok di kompreskeun ka jalma anu geuning coba jajal ku ibu salaki ibu bari di sawah kaluar kesang ku ibu lap kemudian teangan di lembur eta saha anu gering bahkan lain panas-panas di jalma anu bersakarat ku ibu jajal coba ku ibu kompreskeun ka dinya insyaallah aing ku yakin mah paeh eta jeung paeh pasti nage oh kitu cenah jadi berarti cenah ieu neng cenah sok ngaji oh cenah geus cenah geura istirahat heula neng cenah ka dapur heula sakedeuk diri ka dapur ai jual mawa cai sagelas ieu sinarieun cenah mawa cai sagala ngasoman cai sagala panceuk kiai ge eta lamun ngasongan cai sagelas bari jeung diinum ku salaki eta ganjaranana sarua jeung ngalaksanakeun salat sunah 70 rakaat pohara geus pernah eta ngalaksanakeun salat sunah 70 rakaat oh geus lagi banyak gitu geus lagi mau percaya mau percaya ya eta make tiup ge ayeuna kaciri nu tara make tiup mah sedek-dek make na kitu dihadekeun biasana ge eta make tiup lamun eta dalam pengajian rutin lamun poe Senin teh mah poe Senin lamun ayeuna cenah pengajian rutin cenah ibu-ibu poe Kemis atuh mah diteangan deui janggeus nama biasa ayeuna balik di dieu boro-boro diampihan boga hiji-hiji na ge pan nyajolok deui belum kapolong ranjang di boga salaki deui lamun buka calana jorok deui alungkeun deui pan kapolong ranjang belum datang BKP Kemis poe pengajian rutin poho cenah rek ayeuna pengajian di mana tiung aing kerak inget mereka poe jadi asupeun ka kolong ranjang di poeran kieu pan dipake teu ngaca heula kieu be dipake teu ngaca langsung berangkat bae Kemis ka pengajian datang kaluar beak diseung-seulikeun di Medan naon seung-seulikeun naik Medan eta setiap pagi jalma susurian rasa seedan kitu cenah seurikeun naik korek eta anu dipake lentium tapi kokolor